Tapi dasar orang Sunda nya Kang Dedi mah itu dina suasana anu ngebahas hal anu berat tapi dibawakan ku nyaringan gitunya masih keneh we aya banyol nya make jeung nyebutkeun saya ingin dapat istri. Oke, pokoknya seluruh kebutuhannya sudah komplit, sudah terpenuhi ya. Ini komitmen, jadi beritakan pada seluruh dunia bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat sangat memberikan ruang bagi investasi, menjaganya, merawatnya, dan melindunginya. Ya, pang sepak bola, siapin masjid. Ya saya pikir orang pindah rumah, dapat duit, siapa sih nggak mau? Nah, kalau saya nggak pengen dapat duit, saya pengen dapat istri. Istri. Lamun cek hitungan mahnya Kang Dedi mah atuh rek hayang anu model kumaha gitunya erek anu kelas racing nepikeun ka modifikasi full ada bakal atuh bisa teu ka wasim kuring nya bat ngukut nu aya oge teu ka urus tadi teu ka servis olina sareng diganti sareng asup ka salon kitu nya ari ku Kang Dedi mah atuh diketre sakieu oge tah geus ngabring tah awewe teh Kang Dedi nya lamun kira-kira Kang Dedi teh sanggup mah ngawakilkeun ka sim kuring lah. Sok kirimkeun lah selera Kang Haji Dedi teh kawas kumaha ke ku sim kuring anu screening nama lah. Ya, seleksi jeung verifikasi nama. Keur calon bojona Kang Haji Dedi Mulyadi. Tah milari nu istimewa lah. Sabab engke bakal jadi ibu negara. Tah inget-inget sabab engke bakal jadi ibu negara. Tah, aminkeun. Eta oge lamun Kang Dedina konsisten ngokolakeun rahayat anu barangkeakan rahayat teutik tah anu tetep kudu dicabak mah dielus mah eta teh tah bangsa sim kuring anu cacah kuricakan anu sapopoena teh sore dahar isuk henteu isuk dahar sore na geus puasa deui wae da eueuh atuh hakaneunana.